Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wilujeng sumi sadayana nepikeun nami abdi Purnomo Disesmito di kelas 10 hiji. Di video ieu urang bade nyarioskeun asal usul nami kota Surabaya. Anu gaduh caritana anu sae pisan mugian janten pangaruh kita sadayana. Zaman baheula di wewengkon Jawa Timur aya hiji buaya raksasa anu ganas jeung pikasieuna ngaranna Baya. Anjeunna ngakuasa walungan jeung jadi pamimpin anu ditakwa ku sato leuweung sapanjang sisi walungan. Di muara walungan eta aya laut anu lega. Didinya hirup hiu ganas ngaranna Sura anu jadi panguasa laut. Sura bosen dahar lauk pongkel. Anjeunna panasaran jeung walungan anu ngalir ka lautna. Hiji poe anjeunna indit ka walungan eta sarta newak anak kijang anu keur minum cai. Ti harita Sura jadi kebetot dahar sato darat sarta sok nyerang ka walungan pikeun moro. Lehal nyeun Baya ambek sebab mangsa Baya benang ngurangan. Akhirna pantampuran sengit lumangsung. Duanana tarung salila poean. Tapi teu aya anu menang sabab kakuatanana sarwa. Duanana capek sarta akhirna nyieun perjanjian. Muara jadi wates. Sura menang laut, Baya menang walungan. Sapanjang bulan leuweung jadi tenang deui, tapi Sura rasanu teu tahan deui. Anjeunna hayang pisan dahar sato darat deui. Anjeunna nyorang deui ka walungan sacara diam-diam pikeun moro. Baya anu curiga nyiap-nyiap jebakan. Baya nyongkot kijang teu leuwih. Jita rajang sukuna sangkan teu bisa lumpat. Kijang eta ditinggalkeun di sisi walungan. Waktu Sura ningali kijang eta anjeunna senang pisan. Tapi waktu rek ngajauhkeun kijang Baya mocong heul. Anjeun curang, ieu wewengkon abdi. Baya ngamuk. Deui-deui pertempuran anu leuwih sengit ti samemehna lumangsung. Duanana cidera parna. Dina kahirupan pamungkas Baya ngegel buntut Sura nepi ka pegat. Sura ngaluhur ka laut kalayan nyeri. Disaprak eta Sura henteu wani deui ngadeukeutan walungan. Tempat patempuran anu dahsyat antara Sura jeung Baya eta akhirna diangaranan Surabaya pikeun ngumutan kajadian eta.
Naon sih golongan dina cerita dongeng ieu? Jeung naon unsur-unsur ti carita dongengna? Dina golongan abdi ceritakeun nyaeta golongan legenda. Kusebab dongeng yang abdi ceritakeun nyaeta nyarioskeun tentang asal usul Surabaya. Dina cerita ieu aya 7 unsur. Yang pertama aya tema, aya pelaku, ada watek pelaku, aya galur, aya alur, aya amanat, jeung yang terakhir aya pamohalan. Sebelum abdi ngajelaskeun unsur-unsur di cerita abdi bakal ngajelaskeun bahwa naon sih pengertian tiap unsur-unsurna. Yang pertama aya tema. Tema teh ide pangjero cerita, nya teh perangan anu ngahijikeun sakabeh kajadian dina cerita. Yang kedua aya pelaku. Pelaku nyaeta jalma-jalma atau sasatuan anu ngaliwatan kejadian dina cerita. Yang katilu aya watek pelaku. Watek pelaku nyaeta sifat, watak, atawa paripola unggal pelaku. Yang kaopat aya galur. Galur teh runtuyan kajadian dina carita anu diatur dimarsa kana sebab akibat. Yang kalima aya latar. Latar teh mangrupakeun keterangan ngeunaan tempat, waktu, jeung suasana kajadian dina cerita. Yang kagenap aya amanat. Amanat teh pesan atau ajaran moral anu hayang disempurnakeun ku nu ngarang, kanu maca atawa ngadengekeun carita. Yang katujuh aya pamohalan. Pamohalan nyaeta hal-hal anu teu mungkin terjadi secara logika dina carita. Nah, abdi geus ngejelaskeun pangartianna. Sakarang abdi bakal nyebutkeun tiap-tiap unsur yang aya di carita dongeng abdi. Oke, unsur-unsur dina cerita abdi. Yang pertama aya tema. Tema pada cerita abdi nyaeta perang jeung kaributan wewengkon. Sakabeh carita nyaritakeun pasea antara dua pamimpin Sura jeung Daya pikeun ngadalikeun wewengkon walungan jeung laut. Yang kedua aya pelaku. Pelaku dina cerita abdi aya 2, nyaeta Sura, hiu anu gagah galak jeung wangi, jeung Daya, buaya anu gagah galak jeung teguh. Yang ketiga aya watek pelaku. Watek pelaku Sura aya rada rakus, teu bisa mengendalikan diri sabab melanggar perjanjian. Yang kedua aya Sura. Sura sawatakna teguh, ngabela wewengkonna jeung waspada. Yang kaopat aya galur. Jalur dina cerita abdi nyaeta jalur maju atau kronologis. Cerita
anu nuturkeun urutan kejadian ti mimiti nepi ka akhir. Teu aya carita balik deui atau flashback. Yang kelima aya latar. Latar dibagi jadi dua. Yang pertama aya latar tempat. Latar tempat anu dicerita abdi aya di walungan, muara, jeung laut di wewengkon Jawa Wetan. Yang kedua aya waktu, latar waktu. Nyaeta pada zaman baheula. Yang kagenep aya amanat. Amanat dina cerita ieu pentingna ngahargaan kasapukan jeung wates anu geus ditentukeun babarna. Ngalanggar perjanjian ngan bakal menyebabkeun pasea, selisih, jeung karugian pikeun sakabeh pihak. Yang katujuh aya pamuhalan. Pamuhalan dina cerita abdi nyaeta sasatoan atau hiu Suralembaya atau hiu jeung buaya bisa nyarita jeung nyieun perjanjian saperti manusia.